Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dina kesempatan ieu simkuring bade ngabagikeun tutorial tahap pertama cara mainkeun kacapi. Nah, dina ieu kacapi ieu terdiri tina beberapa bagian. Terdiri tina sababaraha laras. Aya laras salendro, anu diantarana ieu. Ieu laras salendro, laras pelong. Kadua laras padenda, katilu laras salendro. Nah, ayeuna anu rek dibahas dina tutorial kacapi ieu nyaeta dina laras salendro. Kumaha carana ngawitan urang mengenal kacapi. Nah, kacapi ieu terdiri tina 20 kawat. Urang eta nya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Nah, tina ieu nu 20 ieu terdiri tina sababaraha nada. Di antarana nada pelong anu diawali tina nada da mi la ti la da la ti la mi da. Nah, pertama-tama urang kudu bisa mengenal tina bagian-bagian nada ieu di antarana da. Sami kaluhurna daminati lada oge. Sami kaluhurna, cuman beuki dieu beuki rendah, karena kan nada pentatonis mah tina nada tinggi kana rendah. Beda deui jeung dina diatonis tina rendah kana tinggi. Nah, di dieu dina laras pelong terdiri tina da mi la ti la da. Nah, da ieu sami hiji sami sareng 1 2 3 4 5 sami enceun genep hiji deui. Lamun urang hayang nyurupkeun kacapi atau nyetem kacapi cokot tina lagu Sabilulungan. Nyurup karena lagu Sabilulungan berarti kacapi geus beres gitu ya. Sumang-sumang setik dengan naon lah. Jadi tahap pertamanya kita harus mengenal dulu anu tiap-tiap senar ini. Tiap-tiap senar. Jadi nada tiap-tiap senar. Cara metikna aya anu disebut sintrek jeung jamret. Nah, ieu contoh sintrek tina tunjuknya. Nah, awalna kieu heula we.
senar anu sami. Nah, jadi dina pertama orang bade mainkan kacapi, orang pertama-tama kudu ngenal heula hiji-hijina senar, hiji-hijina dada tiap-tiap senar. Contohna, nah, da mi la ti la da. Nah, itunya tahapan awal. Mudah-mudahan emang anak cekap disimpen. Saat itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.